Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring wasta Muhammad Taufan Ali Rahman SMP Negeri Jimaja bade ngadadarkeun dongeng babat Majalengka. Kieu ye caritana. Aya hiji patempatan di lamping pasir, bersih sarta larsih, mata petah anu nyemah, tumanina tur gerna, katelahna padepokan Sindang Kasih. Jalan leutik dikikisik umbat jalan ka babancong anu palataranana dipelakan kekembangan anu warnana adu manis. Sok sanajan kahilman kayuhan ku tatangkalan nu jararangkung luhur, tapi teu ngatakareueun malah nambah komara wibawa anu ngawasa. Mata nambah penasaran saha anu ngaligihanana. Teu aya sanes ngatuluhung wibawa Nyi Rambut Kasih. Hiji mangsa Nyi Rambut Kasih ngayakeun riungan anu didederan ku pamanehna oge para penggawa. Lahir Nyi Rambut Kasih. Paman jigeura indit ulang pandita. Kudu ayeuna pisan eta pandita dibawa ka dieu. Sumuhun daun timbalan paman anu siga di ngangkir pandita. Jan panggulu abdi sadayana. Terus kening di mah lengser tuluy angkat. Delami pandita sumping diring ku paman lengser. Sampurasun Nyi Ratu. Lampes sumangga linggih mama. Aya naon mama pani asyada leuweus diangkir sanes wanci. Kieu mama, tadi peuting ulang nyimpen yen gunung Ciremai ngaluarkeun lahar panas. Seureung ngalembah nagara, negeri Sindang Kasih kakarem. Nganu mata elok, palebah gunung Margatapa seureung ngarandeg kahalangan ku dua batu tutunggul anu mujur ngaler pernahna. Alamat naon eta teh mama? Pandita reupeurem bari dadahkeun pananganna. Pok ngalahir. Nyi Putri Ratu Agung, urang udah taki-taki pilih kadongkapan bahaya. Dah, dua tutunggul teh misi bakal pupus dua orang anu dibalikin paham anyar. Atur nuhun mama parantos paparin warti. Sateresna Nyi Rambut Kasih marentahkeun kasadayaan hadir pikeun waspada. Teu jauh di Sindang Kasih di Cirebon aya pamarentahan anu dipimpin ku ulama kamasyhur Syekh Syarif Hidayatullah. Hiji poe di Cirebon kesubar sakit muriang atanapi malaria ngalahir Syekh Syarif Hidayatullah. Pangeran Muhammad kan Siti Aminah menek mereka. Anak apa Syekh iki ngundang kulalan Siti Aminah walar Pangeran Muhammad. Cirap is pada weruh rakyat Cirebon akeh kang padalaran mati orang nane mun obate yaiku buah maja. Kang ana ning Sindang Kasih, Cira Orwan los mangkat ning Sindang Kasih, aja gerek balik sadurunge oleh buah maja. Nepi eta parentah tuluy we dua utusan teh arindit. Iwal kirek neangan buah maja, eta utusan teh boga tujuan sejen, nyaeta nyebarkeun agama Islam. Ngan hanjakalna eta dua utusan teh injak wewengkon Sindang Kasih teu permisi heula. Atuh Nyi Rambut Kasih teh sukeun wewengkonna ditincak ku jalma liar. Lajeng Nyi Rambut Kasih ngawatak ka saktena leuweung nu tadina rembet ku tangkal maja dedak sekala leungit ilang tanpa karana. Antupna dua utusan teh teu manggihan buah anu di tangan. Majane langka. Anu hartosna mah tangkal maja teh eueuh nya sulah we jadi Majalengka. Sok sanajan anu di tangan teu kapanggih eta dua utusan teh terus mulal ka Cirebon. Dan nyebarkeun bag-bagan agama Islam, Pangeran Muhammad tuluy matuh di Gunung Margatapa. Sedangkeun Siti Aminah ikhtiar pikeun Islam ke Nyi Rambut Kasih. Mananjakanna Nyi Rambut Kasih tetep agen kana agemanana nepi ka ayeuna mah nahiang. Saterasna ka Karajaan Sindang Kasih aya dina kakawasaan Cirebon. Nya dugi ka ayeuna diaranan Majalengka. Daun salad buah tomat cangkudu di luhur unjur. Kusabab babana tamat sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.